Halo guys, kita berjumpa lagi di pemancingan Bapak Paren Sudirman, belakang Benelli. Nah, di Garut. Garut kota. Urang rek nguseup. Nguseup atuh. Sok sing hasil lah. Ya, ulah nyebut moal baliknya tapi jargon batur. Bisa kita nguseup urang teh. Insya Allah. Masih tidak teh, tunggu teh. Penanaman lauk dimulai kita lah. Guys, gos. Tah, dengikeun tarik sorana tah. Koja. Berhubung sana ya sangkutan guys, kumaha guys kesayaan? Alhamdulillah nama hiji guys. Oh. Ngalarisan. Cingogo. Oh ya piritan tuh. Dendeng. Coblak wae. Goyang atunya ya. Karena mah di balong ini asal kiat ku panas nyangutan. Gila pak kita mah pak dari upanan ini nyangut pak. Kumaha ngocot? Rupana aku dilepok. Ingin melihat ikan mah. Kumaha cing kadia ningal kumaha? Rupana kena dilepok. Eta we anu jarak 100 meter dari kosan atuh. Itu tuh. Ikan tanggung kasihan mah. Mana? Tuh. Sok. Alah laukna. Ikannya susah kok guys. Tak semudah membalikan telapak tangan dan menyatakan kita. Yang susah teh laukna ngusupna teh. Dapat atuh juga itu juga ngerebeg. Tuh tamu-tamu belum dapat. Itu tamu-tamu belum dapat. Masa orang tuan rumah tahu benangan. Lalu kenapa? Itu mah bang jagona. Tamu-tamu. Lobaan mau kasih tahu. Ada kabalieurnya. Oh. Kacamata ngeliat ieu asakna teh. Heeh. Anak kebelah. Aduh kosong, aing tadi ala. Iya jujurannya, sana sambung jujurannya. Kamu kedepannya kita. Sana sambung jujurannya, sok biasa dari ieu. Babacana tarik teuing ngalung jadi leuwih. Arunya emang urang mah nyangut. Masa kare laukna. Lah nyangut geuningan ah. Iya ka bawa. Tuh. Suka nyangut teh urang ngocot. Iya katana. Tuh tinggal anu kapanasan manyangut we kalem. Nyangut tua, tinggal di kata-kata lagi pakai sana.
Nih, yang dibahas juara Garut Open, juara Cimadagas Open. Iya, ngocot. Ini open iya, open the door. Open the door, open teh. Open BO kemana? Di blok I. Ya tinggal atuh gaya tuh. Waduh, kacamata. Kanal eta asa tuasa aing disebut kanal. Big. Apa? Hayang ditenggelan. Bek, kenari orang ngejempling ku ieu mah. Gacor. Mana? Mending tadi abang yang duitan daripada lo tapu-tapu. Daripada belakang aku ngebersihan kaca ungkul aja. At, iya teh puyuh merlok. Lain. Aku ngebersihan kaca ungkul akuarium untab. Kada ku kumul ngageber euy. Kada sebarang. Kebalik aing ah. Ku kumul urang teh rek cicing euy. Aing bilang aku cirata di begu. Mang. Bila ingin melihat ikan umpannya yang bagus. Iya, mabok aku gelas gitu. Pare dari tadi iya daftar heulan teu. Atau juk-juk muluan ngusup. Lain. Mana si teteh? Eta deho dibayar tuh. Bisa bayar dehos. Tadi bayar teh hona. Ngomong. Tah, yo. Allah aja jangut. Pedok. Jika lamun Sugesti, eta mah sugesti sigla teh jangut. Big, jika lamun keur sanggutan mau gandeng ge mah. Moal rata teh sanggutan, Pak. Daripada jempling. Nyanyi nganu hajat we geus. 15 karunya kukumpulna trek cicing. Oh, tutunjuk nih jika nunyan deui ulah. Pak ulah ngaguguk ka mah cat mah bener. Macam melakun. Mun anehna bebeunangan nu teu nana. Pak, ayo nyebut pemenangan kabi, ayo nyeleret ka ditu. Pan ka itung sawae ieu teh. Tong aja nyaut tuh pecatkeun. Boleh pecatkeun bae dari keur video. Lah tiba dia mah hese. Jadi jika nu keurnya mecatkeun bae budak-budak teu beunang sok. Oh, katunya. Acting. Nya. Ya 1 2 3. Ya. Anjir lo. Tong ke anjing atuh biasa-biasa. Ya udah. Aja pawe teh segan sering teuing gitu. Benar. Oh, masana 15 jadi cicing. Iya we kan tadi menyangkut kan nyangkut. Lapana. Wah, kapanasan kieu mah beli gacor atuh. Kapanasan gitu penting mana nataran we.
Kalau ki apaleun kanu kasep mah. Nuhun aduh. Panas panas nang aot jeung kieu karasana kapanasan bari jeung teu nyangut teh. Kakak biwil we gararing yang naplok kanu kaca akuarium. Kapanasan mah jembring radio teh Panas parah. Potret. Kering di mata. Pipi ku bahaji di beban. Kotak ieu tah. Geus panggih deui jeung nu kieu ya. Aduh. Nu berteduh di balik jojodog. Cing ngelo. Ot. Coba menggupai dulu. Rukat guys. Nya panas. Mataharinya cukup terik. Deket deui. Ikan kamu nyenyen. Ditanya ke apa? Banyak ganak. Umpannya ganak. Jadi lain lauk nu goreng. Pasehan atuh, Kabuka deui atuh. bakal digejeruk mah ya. Mantap. Si Mang Haji make umpan saya ya. Ada euy. Umpan Garut teh ya. Ekor. Seberapa ekor? Satu lumayan satu mah. Coba dadah dulu atau lepas satu teh. Halo guys.